Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carios kasarung kaliang maung. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe, di subscribe heula channelna nya supados leuwih majeng deui channelna sareng simkuringna dina ngacaprukna leuwih gacor deui. Mangganya wargi urang kawitanan. Guys ayeuna mah hayu tuturkeun kuring mang jeung marane sakabeh hayu urang singkirkeun eta pagong teh tinggalikeun ku aranika sakabeh ku kuring bagong bakal diusir diubrak-abrik supaya ngaruksak sawah si Dirman. Ayeuna mabungan geus wani-wani camplak ka kuring tampokeun ku aranika si Dirman bakal ruksak sagala hartana kabeh ku kuring bakal dibalikeun anu geus nyieun masalah teh heula manehna tangtuna manehna oge anu kudu ngarasakeun kumaha nyerina banda diruksak. Lain gitu menguding nya bener ayeuna mah tas jelas anu boga kasalahna Juragan Dirman mah teu naon, Juragan ruksak bae balikeun deui barang manehna ilmu manehna atawa prajurit naon bagong nah kok bisanya bisa nyieun prajurit bagong nah kumaha carana eta Juragan Dirman teh. Juragan cek Mang Uding harita nanya kitu bari lempang digigireun Mang Omon anu geus ninggalkeun pakarangan imah kaluar tina saung rek nuju ka sawah belah wetan anu diruksak ku bagong. Ari menang ilham dina waktu kuring tirakat mah geuningan si Dirman teh muhit ka Raja Bagong mang, jadi manehna teh guguru ka siluman bagong. Cuk Mang Omon bari ngaleret ka Mang Uding sakedeung geus kitu mah tutupan teh lempeng deui ka hareup karena jalanan anu keur dipilampah ku maranehna. Aduh nah leres eta teh Juragan Dirman muhit ka Raja Bagong teu salah eta teh Juragan, jok Mang Uding jeung deui celengkeung teh salah sahiji anak buah Mang Uding nyarita, atuh pantesan teuing Juragan geuningan harta benana beuki loba bae kusabab ayeuna teh meunang bejat kuring mati warga. Juragan Dirman teh sok uring-uringan kusabab geus jarang anu nginjeman duit deui teu kawas baheula sageus aya Juragan mah ayeuna teh warga teh tara hayang nginjem ka Juragan Dirman deui kulantaran bungana edan eling lain nulungan kalah ka nyiksa. Tapi ayeuna sanajan tara aya nu nginjeman duit oge kawasna harta bendana teu ngurangan komo deui kan sababaraha waktu ka tukang geger cenah mah duit dina berangkas jeung emasna aya nu madog sanajan eueuh nu ruksak oge panto atawa jandela ngan cenah sakabeh duit jeung naon duit dina berangkas jeung emas kabeh oge ludes kitu anu kadangu ku simkuring mah Juragan. Cek eta lalaki nyarita kitu atuh celengkeung teh anu lainna oge pada nganyakeun kulantaran maranehna oge
ngadenge bener tak eta teh salah saja bukti kulantaran lamun si Dirman beungharna secara wajar pasti lamun kalengitan duit cenah mah bejana mah miliaran jeung emas teh duit jeung emas teh mun dijumlahkeun sakabeh nilaina leuwih tisa miliar cenah mah kuring oge ngadenge kitu. Mang Uding jeung maneh sakabeh naha sarua cek Mang Omon nembalan bari ditungtungan ku nanya kitu leres mamang oge ngadenge teh kitu juragan saurna mah leuwih tisa miliar leungitna teh da bener lamun usaha biasa mah wah geus kawas kumaha meureunna liurna kaleungitan duit sakitu lobana cek Mang Uding langsung nganyakeun atawa ngabenerkeun caritaan Mang Omon atuh nu lainna oge ting celengkeung sarua bener kitu anu kadangu ku kuring sadaya oge juragan tembal anak buah Mang Uding kan geus bukti nyata tidinya oge geus kanyahoan patak bae namakeun Bagong kajajadena atawa pasukan siluman bagongna kukuring bakal diusir supaya ngaruksak sawah manehna sorangan keun akan ngarasakeun kumaha rasana banda dirusak batur teh tapi ieu mah lain batur nu ngaruksak kulantaran prajurit siluman anu ku manehna dititah ngaruksak banda kuring dibalikeun deui kuring mah moal ngaruksak banda manehna tapi kalakuan manehna atawa bobogaan manehna anu kudu ngaruksak deui bandana kitu Mang. Jadi geus ayeuna mah aran ditingalikeun mah saksian naon anu bakal dilakukeun kuring ke cuk Bang Omon nyarita kitu deui nya bener juragan tapi kumaha carana juragan nah juragan gaduh tata carana supaya bisa ngusir eta bagong jeung deui nah bakal ngartieun eta bagong lumpatna kana sawah Juragan Dirman kena kitu kan tebih jarak sawah juragan ka sawah Juragan Dirman teh da meureunana teu dituntun mah moal arapaleun cek Mang Uding nyarita kitu kawas bodor kulantaran nyarwakeun jeung bagong biasa mang ulah sok ngabodor kitu da eta mah lain bagong sambarangan bagong siluman nyatang tuna bakal ngarti ku sabab teu sambarangan kuring ngusirna oge geus pasti eta pasukan bagong teh moal indit ka mana-mana deui salianti nuju ka tempat anu kukuring bakal dituduhkeun ka pasukan bagong teh supaya ngaruksak sawah si Dirman sanajan ngaliwatan sawah warga lain oge moal diruksak sabab eta mah lain bagong biasa anu lapar hayang barang dahar bagong nu kitu mangan saukur rek ngaruksak ngahaja rek ngaruksak banda kuring itu Mang. Jadi udah disarwakeun jeung bagong biasa cek Mang Omon nyarita kitu bari seuri oh kitu juragan asugan teh kedah dituntun pamimpinna ke nu lainna nuturkeun kitu pan meureunnan mamang oge rek mantuan nuntunna kitu cek Mang Uding ditungtungan ku seuri geus kitu mah eueuh nu nyarita deui tonggoy nuturkeun Mang Omon anu terus leumpang muru ka sawahna anu ngaplak ka Cidalegana teu lila oge aya meureunnan kana sajam satengah mah maranehna teh geus nepi ka sisi galengan sawah anu aya di pang tonggohna. Mang Omon teh neutup muterkeun teutepanana ka sabudeureun sawah anu ngaplak milikna bari kunyam-kunyam
teuing anu dibaca nama nahaon tapi teu cicingeun geus mulai ngembat siluman maung anu kumanehna dipuhit. Ayeuna anjeun sakabeh supaya teu sieun ku kuring bakal diusap heula beungeut nanya, sabab kuring bakal ngembat hiji pasukan anu bakal ku Arandika engke ditempo lamun ayeuna ku kuring teh dijampe heula. Mamang jeung Arandika sakabeh bakal sieun ningalina siap diusap heula beungeut Mamang jeung Arandika sakabeh. Cek Mang Omon harita nyarita kitu sanggeus kunyem-kunyemna rengse. Mangga nya tentu tangtuna kitu teu kaeng sambarangan komode ngagunakeun kemampuan hebat mah kudu tiasa ieu juragan ngamankeun hate kuring sadaya, lamun sambarangan make rek kumaha meureunnan sieun. Cek anak buah Mang Uding pada nyarita kitu. Geus kitu Mang Omon teu ngomong deui, sanggeus kunyem-kunyem deui sakali deui ngusap beungeut sakabeh anak buahna. Tah ayeuna geus kieu mah jig geura mencar, tiap ujung caricingan ku Arandika sakabeh ulah ngomongna naon tempokeun bae naon bae engke anu kajadian da moal sieun ieu nya jig moal sieun ayeuna mah engke ayeuna mah soalna geus beda kaayaan. Mamang jeung Arandika sakabeh jig kurilingannya di dieu makeun kuring sorangan anu bakal ngembat eta bagong supaya ngumpul heula di tengah-tengah sawah. Geus kitu bakal diusir ku pasukan kuring ke. Cek Mang Omon harita nyarita deui bari nunjuk kapal bah mana bae sakabeh anak buahna jeung Mang Uding kudu caricing. Mangga juragan mangga. Cek Mang Uding sapara kanca geus kitu mah maranehna teh lalumpang muru ka tempat masing-masing anu geus ditunjukkeun ku Mang Omon di mana manehna kudu caricingna. Teu lila oge. Wush. Sora bagong geus ting salgor pada ngumpul matak keuman anu ngadenge, tapi kulantaran Mang Uding sapara kanca geus dijampe ku Mang Omon harita maranehna teu boga kasieun naon cicing ngajeten di tempat masing-masing bari nempukeun kaayaan anu matak hebeng keur maranehna kulantaran teu kanyahoan ti mana datangna jol ngumpul bagong ribuan di tengah sawah lega ngaplak boga Mang Omon. Tapi sanggeus ngumpul kitu teh kumaranehna katempo deui oge juljol mau kacida baradagna sihungna ranggeteng ting calawak ting galawur langsung ningker eta bagong kawas nyieun pagar supaya bagong teu bisa indit ka mana-mana. Harita suara bagong jeung maung campur mata keuman pokona mah saha bae anu wawanena kurang matak pingsan barang nempo kaayaan jeung ngadenge sora maung jeung bagong anu campur matak pikasieun. Tapi Mang Omon sapara kanca teu indit atawa ingkah di tempat masing-masing. Sanggeus bagong ditingker ku maung pasukan
Mang Omon di negeri Surya Kencana. Mang Omon teh langsung ngagorowok marentah pasukan Maung. Woi, pasukan kuring sakabeh ayeuna usir eta Bagong Sina ngaruksak sawah sakabehna anu boga Sidirman di mana bae angka diruksak sakabeh Bagong eta sok geura usir anu teu indit teu daek nurutkeun perintah kuring hakan ku Arandika sakabeh sok gaur Bagong jeung sora Maung campuh deui pabaur matak sieun matak sawan jeung matak pingsan keur sahabaya anu ngadenge gelebug sanggeus lila tinggaraur jeung sora Bagong campur les Bagong jeung Maung teh laleungitan sawah oge anu tadina ruksak ngadadak alus deui eueuh tanda-tanda tadina diruksak ku sakadang Bagong kulantaran memang kanyataanna mah henteu kusabab da eta mah Bagong na bawong siluman lain Bagong biasa anu sok ngaruksak tatangkalan atawa pepelakan warga para petani gitu dina kaayaanana. Atuh sanggeus Bagong jeung Maung laleungitan ti eta sawah teh jeung nempo kaayaan sawah alus deui teh Mang Omon seuring nyakakak alus pagawean Arandika alus kuring sugema ayeuna jig geura ruksak kuring hayang nyaho kumaha poe isuk sikep Sidirman harita Mang Omon terus-terusan cacakakakan seuri telila nyalukan Mang Uding jeung anak buahna supaya ngumpul deui ka dieu mang jeung maraneh sakabeh ka dieu beres ayeuna jig tuturkeun pasukan Maung jeung Bagong teh nah nepi ka sawah Sidirman atawa henteu cik talingakeun ku Arandika tapi ulah wani ngaganggu ukur nalingakeun ti kajauhan ke lamun geus beurang kakara balik ka kuring laporkeun sakabeh kajadian anu ku Arandika katempong ke cek Mang Omon nyarita kitu bari neuteup Mang Uding sapara kanca mangga pasti keun kusim kuring sadaya bakal ditalingakeun cek Mang Uding nyarita kitu geus kitu mah Mang Omon balik deui ka imah ari Mang Uding mah jeung anak buahna arindit muru ka palebah sawah Juragan Dirman anu aya di lembur Cihideung. Waktosna ka Bujeng Sep manggacag urang tunda heula dugi ka dieu kumahanya kaayaan sawah Juragan Dirman sanggeus Bagong teh diusir ku Mang Omon tina sawahna cag dugi ka dieu heula insyaallah kapayuna urang teraskeun sapunyere pegat cimpai paturai patepang deui mangga per mios.